أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Hari akhir kalimat pamili sukun. Jadi dia oke anjana sukunnya. Aulia. Ba'duhum awliya ba'd. Ba'duhum awliya ba'd. Ieu kumaha ieu. Jadi tas'ain teh masuk kana makhraj dhad. Ya, tapi isyarat henteu kaluar henteu jadi harkatan naon sababna sabab donna oge sukun ba'd. Tapi entong ba'd. Ya. Jadi lamun ba'd eta teh aina jadi qol sedangkan ain lain qol jadi ba'd. Artinya ain geus kitu geus ain sukun teh asup kana makhraj dhad. Nah, tapi henteu bijil asup unggul jadi napa unggul kana makhraj dhad. Wa ayyatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Hadilapan Allah teh kana wa'u. Ulah tukur kana wa'u tetep dina lam. Innallaha bisi harese cobaan kekeletan innallaha lam ieu keun innallaha kana wa'u tapi tetep dina lam. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha. yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Yaquluna nakhsha an tusibana
Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya ayyuhalladzina eling jalma-jalma amanu anu iman ladina la tattakhidul ulang ala paranjen kabeh ulang ajakeun aranjeun kabeh al yahuda ka orang-orang Yahudi wa Nasara jeung orang-orang Nasrani awliya karena pirang-pirang wali kakasih itu walunahum wa tuwadunahum asih-asihan anjeun jeung orang-orang Yahudi orang Nasrani masrahkeun urusan anjeun ka orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani tawadulah demen-demenan kurang namanya sesenengan resepan anjeun kabeh jeung orang Yahudi orang Nasrani pula terus masrahkeun urusan urang urusan kehidupan jalma Islam ka urang Yahudi ka urang Nasrani pula eta oge. Ba'duhum awliya ba'duhum arisa bagianana Yahudi Nasrani eta awliya ba'din kakasih sawarehna deui sabab sarua kufurna sarua misikna hayang ngahancurkeun agama Islam. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa man sing saha jelema yatawalla anu asia-asia iman ka jalma kafir Yahudi Nasrani minkum tiara jeung kabeh fa innahu maka saesana man eta minhum nya ka asup ka jumlah ka golongan urang Yahudi urang Nasrani. Asia-asia jeung urang Yahudi urang Nasrani kade bisi kaasup Yahudi ini geus di kaasup Nasrani terus di amit-amit diwanti-wanti. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah la yahdi wa maparit hidayah teman nuduhkeun Gusti Allah al qaumadh dhalimin ka kaum anu zalim kabeh. Dimaksud mudhari dia anu asih-asih jeung jalma-jalma kafir Yahudi jeung Nasrani. Nah, pokona mada lamun misalkan lelentahan kalau teh aya maksudna keukeun jalma. Jadi komalam nanti kakawinan mah nya merenya. Teu meunang ari lalakina Yahudi atau Nasrani awewena Islam teu meunang nama sabari nama meunang. Sabari nama sebab awewe sok kabawa ku Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Fatara maka ningali anjeun Syekh Muhammad alladzina kajalma-jalma fi qulubihim anu eta tetep dina hate-hatena ladzina maradun ari aya
siga Abdillah bin Ubay golongan jalma-jalma munafik katingali jalma-jalma anu hatena anyakitan hatena kotor hatena kering itu kering nanti kering lemah iman lemah itikad siga Abdullah bin Ubay jalma-jalma munafik teh ningali yusariuna fihim yusariuna marianan pada gagancangan kabeh ieu ladina ya fihim di golongan Yahudi jeung Nasrani fi mualatihim asi-asihan jeung Yahudi jeung Nasrani jalma-jalma munafik katampoku nu dina hatena panyakit lemah keimananana aduh mane pahula-hula leledehan ka urang Yahudi ka urang Nasrani yaquluna bari pada ngomong eta ladina mutadirina anha untuk urang mah itidar teh nyieun beralasan nyieun alasan tina eta ase-ase jeung jalma Yahudi Nasrani ngomongna teh nakhsha antusibana dairah nakhsha kami masih antusiba kami anak kami non dairah teh musibah tahunan itunya musibah tahunan injatin awal batin sok aya paila aulan sok aya dan paila teh pacekliknya Kala batin atau kekalahan terus walaya timu Abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam para yamiruna isi panggih jeung paceklik jeung eta sedangkeun eta golongan Muhammad mah katemporan tidak menjanjikan gitunya tidak menjanjikan tebalogana naon di lolobana kan pertama rasukan Islam itu tiga golongan du'afa istilahnya ekonomi lemah ekonomi lemah lah kalinya kekumaha lamun misal kedatang pailat rek menta kasaha golongan Muhammad mada begitu nah leledehan we jadi apa kafir tuh ngomong nanti naksya dusin kata ieu ulah sok deukeut jeung moal eta jalma-jalma kumaha cenah lamun usul pailat kabarek mentang kasaha ngomongna fa'asallahu ayyati bil fathi fa'asa maka deukeut sahal usal ta'ala ayat dia yang ngadatangkeun usal bil fathi kana keterbukaan nya pertolongan dibukakeun sagala rupana ku Gusti Allah ya ditulungan nabina terus dimunculkeun agama au amrin min indihi atau perkara dari indihi disandingkeun Gusti Allah itu bahwa deket-deket kayak datang perkara atau keputusan Gusti Allah ya bihat kisah terul munafiki waktu dohin ngabuka tutup anu nyumputkeun mana jalma munafik mana lain jalma munafik makan nyumput teh jerona kafir luarna Islam oke dibukakeun Gusti Allah kena kawoleh tanya paingan si eta teu sigan panggeus sigan jerona mungkin fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin fayusbihu sehingga jadi eta jalma-jalma munafik alama kana perkara tepan kana perkara asarru anu nyaman ti jalma munafik fi anfusihim diri dina jalma munafik aya kamang-mangan dina agama asia-asia jeung jalma kafir eta nadimina anu pada sakabeh mungkin pasti hanjakal itu hanjakal mang-mang bae hatena ayo asia-asia deui jalma kafir
Kita sholat Allah. Ya